an Aisyata wa Ummi Salamah. Dan riwayatkeun saking Siti Aisyah lan Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, muga-muga nilareben dosa Allah ta'ala halimah luhur ya Allah saking karunia Aisyah lan Ummi Salamah. Dan riwayatkeun opo anna nabiyya sapa satuhune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana ya Kangjeng Nabi yusbihu iku subuh ya Kangjeng Nabi junuban hale junub min jima'in saking jima' sumbayat tasilu kari-kari adus ya Kangjeng Nabi wa yasumulan puasa ya Kangjeng muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaq alaih wa zada Muslim lan nuhi sapa Imam Muslim fi hadis Ummi Salamah ing dalam hadis Ummi Salamah ing lafad wala yaqdi lan ora qada ya Kangjeng Nabi. Dina sasih saum Ramadan Kangjeng teh jima wengina henteu adus subuh jadi sabada saum lain qoblal fajri tapi ba'dal fajri jima nama tipeting tapi adus nama subuh oh masalah besi urang dek nurutan Kangjeng Nabi jadi saurna setengah opat jam 4 selesai kira-kira bangsa ya setengah jam deui mulai muqaddimah sugro jimalah jeung pamajikan beres langsung azan Allahu akbar masalah dan mandita mandina pada subuh eta mah tok diar teuing lah peuting jima jam mantes taraweh ya tas taraweh teh jadi nutup langsung bebejana mah sahur ke abeh eta abeh ulah kaberangan padahal mah meureunnanan padahal mah der udang sahur can mandi makruh masalah guys tabrak makruh masalahna ieu mah ge kolot begog yes. Eta di Parahyangan aya bahasa kokolot begog jadi umurna mah meureun kolot ngan jadi henteu siga kolot aya anu budak tapi kokolot teu eta ngaranna kolot begog ayalah contohna ge di dieu kolot begog tah jadi mandi teh subuh oh masalah Kangjeng teh yusbihu junuban subuh junub min jima'in lain ngimpi lain asli tina jima' kumayab tasilu tuluy adus Kangjeng teh wa yasum puas muttafaqun alaih hadis Ummi Salamah malah aya tambahna wala yaqdi teu kodo Kangjeng jadi jelas sah puasana sah malah lamun teh mah urang subuh teh hudang boga junub mendes sahur bablas hudang-hudang jam 2 jam 2 urang dah jadi berarti mandi dirinya
subuh mah kodoan mintanya ngaji adus muhun waduh menghadapi zuhur ai subuh mah emang istiqomah kodoan istiqomah masalah jadi cerita mandi junub di waktu puasa besar atau ngimpi sami bae ieu asli ieu mah sare pada subuh lantaran berenang teu boga ya otomatis ya berenang daya hayal terlalu tinggi otomatis paneng naik. Nah, itu kan jadi gangguan nu mantak ti ditu litas kunu ilaiha. Jadi orang boga pemajikan teh sakinah. Sakinah ya boga pemajikan mah tuh urang neuleuh aya Noel deui. Kan geuna. Eta sakinah kan. Urang ngajak seurinya na mesem. Ya, eta sakinah. Abi aya nu boga pemajikan urang seurinya na cebetut. Lain sakinah tambah kos kitu batu. Eta pemajikan lamun urang ngajak seurinya na cemetut wah ieu aya ekses ya. Teu bagus ya kos ge ieu. Eta mah imma wa ima. Nah, muttafaqun alaih al ma'na al ijmali wallahu a'lam.